Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina bedar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana, khusus nama carios anu ayeuna nuju di pedar kusim kuring. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana ayeuna cuang kawitanan. Ujang lain sige com bibi oge kacida bingung mak jeung warga oge sarua kulantaran geus kanyahoan ku sararea oge di lembur urang mah, di lembur atawa di leuweung teh tara aya bagong, tapi geuningan ayeuna ngadadak aya bagong jeung bagong teh geus nandasa mitoha Ujang nepikeun ka budal padil beuteungna teh leungit teu puguh teuing ka mana ngalaresna teh aneh. Bibi mah kacida bingungna ku sabab leungit teu pararuguh, leungit niles. Cek si bibi harita nyaritakeun sagala rupana atuh matak buki bingung bae keur Mang Komod jeung Mang Kodir dina waktu harita. Anu bener bibi nyarita teh anu bener, piraku beuteung mitoha kuring nepikeun ka budal badil ku eta bagong. Cek Mang Komod waktu harita nanya deui, bener kuring oge asa percaya jeung henteu ieu teh bibi nyarita teh bener atawa heureul ieu teh. Mang Kodir oge waktu eta ngebrehkeun kaayaan kabingungna anu kacida gedena dina waktu harita. Ujang keur naon bibi nyeun carita teu puguh ayeuna mah jijig geura indit ka ditu tempo atanyakeun ka pamajikan Ujang ka warga da kitu kayanana sanajan bibi teu nempo sakaligus atawa kumata sorangan eta teh carita bener ti Mang Inah jeung bukti kuring mah ningali kaayaan beuteung si Aki jeung si Lili teh budal badil. Cek eta awewe nyaritakeun deui kacida dari Yana dina ngomongna teh. Aduh, kumaha ari geus kieu Mang Kodir? Aduh aya-aya bae. Aing terek ngabungakeun anak pamajikan balik teh tapi geuningan ngadon menang kabar anu teu ngeunah kieu, nah bagong naon nya? Cek Mang Komod bener-bener waktu harita kacida bingungna. Atuh teuing Mang, anu puguh mah ayeuna teh hayu urang ka ditu bae urang tingali secara langsung, tapi ieu barang asup-asupkeun heula ka imah piraku rek digolerkeun di hareupeun imah kieu terus Mang. Cek Mang Kodir bari nunjuk kana barang-barang anu masih keneh aya di hareupeun maranehna. Bener Ujang teh meuni balanja loba kieu hebat kacida natas di mana kapan katingali ku kuring mah ini teh ngan saukur 2 poe meureunnan lamun teu salah mah, tapi geuningan balik-balik meuni raridu kieu. Aduh kacida bagiana ieu mah pamajikan Ujang teh meureunnan. Cek si bibi waktu harita nanya kitu deui bari ku mecrek kulantaran kacida ilu bungah jeung heran oge kulantaran
geus apal saha Mang Komod teh, tapi dina waktu eta datang balik bawa barang anu kacida lobana. Iya mah biasa bi, tapi ulah hayang nyaho biar kumaha mah tuh penting mah bibi kudu nyaho kuring tetas usaha jeung Mang Kodir. Alhamdulillah menang rezeki gede, tapi geus lah ayeuna mah ulah loba omong deui bi urang kaditu, tapi kayak ketang kuring mah jeung Mang Kodir rek asup-asupkeun heula barang. Sok Kodir bantuan dah barang-barang kuring asupkeun, anu maneh mah bawa kulantaran jeung oleh-oleh pamajikan jeung anak nyane eta mah nganu kuring sok bantuan jeung dobrak heula panto teh dah da moal kuat ieu tulak nage. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu atuh geus kitu mah Mang Komod jeung Mang Kodir teh ngadobrak panto langsung ngasup-masupkeun barang Mang Komod ka jero imah. Ari si bibi mah geus indit ti heula manehna teh rek babantu sagala rupana di imah mitoha Mang Komod. Sanggeus Mang Komod jeung Mang Kodir ngabereskeun barang-barang Mang Komod diasupkeun ka imah, waktu harita maranehna duaan oge kenceling lalempang rek nuju ka imah mitoha Mang Komod. Sapajang jalan Mang Komod jeung Mang Kodir teh uplek ngobrol. Komodeui Mang Kodir mah kacida bingungna kulantaran bener-bener waktu harita aya kabar anu matak heran jeung bingung sekaligus kacida ilu sedih kulantaran rek suka bungah Mang Komod jeung anak pamajikan teh waktu harita kudu menangkeun kabar anu matak tegenah. Kuring mah nepikeun ka ayeuna oge masih bingung Kang Komod. Aduh bingung Kang, bingung. Nah aya Bagong ti mana nya kakarageun kuring mah. Kapan urang teh manggihan Bagong teh basa keur aya di tutugan Gunung Kancana piraku di dieu ge aya Bagong, nanti mana datangna jeung sarua di Gunung Kancana oge di tutugana waktu harita urang diserang teh ngilas sakaligus, tapi kan geus pugu eta mah ingon-ingon si Aki Kuncen, tapi di dieu saha nu ngingu Bagongnya. Cek Mang Kodir waktu harita ngebrehkeun kabingungna. Atuh teuing aing oge bingung Kodir, bingung komodeui. Aduh karunya teuing si Sarmi beureunan kacida sedihna ayeuna kolotna ngandon ninggal disenangkeun acan jaba geuning kuring teh sabenerna mah hayang nyenangkeun rek ngabungakeun anak pamajikan jeung mitoha oge tadina mah rek dibungakeun ku aing teh, tapi kan geuningan aduh heueuh hari umur tak apal ditinggalkeun ngan saukur 2 poe heueuh bulak-balik 2 poe 2 puting geuningan ayeuna teh geus eueuh. Aduh bingung karunya si Sarmi karunya. Cek Mang Komod waktu harita nembalan kitu atuh sanggeus nyararita kitu teh maranehna teu ngaromong deui ngan dina pamikiranna mah mikir nyawang ka ditu ka dieu sanajan teu meunang jawaban. Teu lila oge maranehna teh nepi ka imah mitoha Mang Komod barang kakara nepi ka hareupeun imah ge tojol sarta langsung ngagabrug ka bapana. Bapak kemana bae Bapak? Aduh tewas Bapak, Aki jeung Nini maut diseruduk Bagong labut teh. Aduh Gusti karunya teuing karunya meuni rusak digadilan sihung Bagong. Cek Mang Inai mah Bapak harita sarta langsung nyaritakeun sagala rupana. Telila oge Bisarmi nyeruntul ti jero imah ngagabrug oge ka Mang Komod ceurik dina tangkepan Mang Komod. Akang, aduh Gusti Akang syukur Akang geus datang. Kuring ayeuna mah teu mikiran naon deui iwal teh mikiran kaayaan urang kumaha kaharupna. Komo deui
kumaha deui emak jeung bapak geus tilar dunya gara-gara bagong akang gara-gara bagong atuh bagong di mana akang aduh Gusti akang kudu kumaha geus kieu akang aduh akang bapak jeung emak bapak jeung emak bapak aduh akang harita Bisarmi nyarita teu pararuguh kulantaran kacida bingung jeung sedihna dina waktu harita Mang Komod waktu eta teu nyari tangan saukur usapan tonggong pamajikanna jeung sirah sarta anu masih keneh nangkep ka manehna sedengkeun Kodir waktu harita ngan saukur ngajanteng teu ngomong kukumaha ngan ilu ngarasakeun kumaha kasedih Bisarmi jeung anakna dina waktu eta tapi sanggeus lila ngantepkeun anak jeung pamajikanna ceurik dina tangkeupanana harita Mang Komod teh nyarita geus Sarmi sarta ulah dipikiran teuingkeun mudah-mudahan aya hikmahna dari ajal mah saha nu apal boro-boro ning mitoha aing anu geus kolot urang oge can puguh kolot maneh mah masih keneh ka urusan aja maotna matak bingung aing oge bingung geuningan di lembur teh ngadon aya bagong di mana datangna eta bagong teh teu ngarti aing mah tapi geus ayeuna mah ulah sedihkeun masalah kaharep kitu kieu mah ulah dipikiran kan aya aing Sarmi aya bapa sarta kawas lalieur teuing dasing aya nini jeung aki maneh oge sarua hirup teh urang teh kaayana ripuh tapi bapa di waktu ayeuna rek ngebrehkeun sagala rupana rek mere nyaho maneh jeung indung maneh teh geus moal susah deui hirup ka hareupna tah saksina Mang Kodir sarta urang teh bakal hirup enak ka hareupna mah ulah sedih ayeuna mah sarta Sarmi akang janji nyaneh teh bakal bungah bakal suka bungah ka hareupna mah ayeuna mah geus yuk ka jero jeung deui akang ge oge hayang ka makam hayang ningali sanajan geus moal ningali ragana tapi hayang ngadatangan makam bapa jeung emak maneh cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu ngusahakeun ngabeberaha teh anak jeung pamajikanana waktu eta trojol Mang Una anu salaku boga kebon tempat gawe mitohana nyolongtong ngajak sasalaman jeung menta dihampura Mang Komod hampura sanajan kuring teu ngahaja hayang mateni mitoha mamang tapi kulantaran syariatna keur gawe di kebon kuring hampuranya kudu kumaha da Gusti kuring oge bingung sabab eta bagong teh cek Mang Inai mah anu nyaksian secara langsung katempo kumanehna teh keur ngakaya mitoha mamang tapi geuningan sanggeus nepi kahareupeun Aki jeung Nini si Ujang eta bagong teh ngiles teu puguh jeung deui kuring oge nempo pisan tapak-tapakna acan Mang heran kuring mah ting bagong naon eta teh ting bagong asli atau bagong kajajaden bingung cek Mang Una waktu harita nyaritakeun sagala rupana calongkeun teh Mang Inai anu kabeneran kakara datang manehna teh tas ngarit heula samemeh bebantu sagala rupana di eta tempat bener Mang bener kuring saksina kuring nempo sabab kuring teh keur bebarengan gawe di kebon Mang Una harita teh bagong teh aya 2 kalede harideung di motak sieun kuring teh tadina mah rek dibanting ku suluh ngan teuing barang nepi ka hareupeun si Aki jeung si Nini anu keur kokosodan nahan kenyeri kulantaran beuteungna budal badil jolas teh ka mana ngilesna teh teu pararuguh cek Mang Inai waktu harita
nyarita negeskeun sagala rupana. Atuh Mang Komod teh ngahulang deui bae Mang Kodir oge sarua, tapi dina hate Mang Komod waktu eta ngagerentes. Aduh boa-boa ieu, naha mitoha aing teh jadi korban. Aing anu ayeuna geus murid ka Gusti Raja Bantar Gede nya, tapi aing teh teu ditanya bakal ngorbankeun saha atawa aing janji rek ngorbankeun sasaha ka Gusti Raja teh. Tapi ku ngadenge carita Mang Una jeung Mang Inai ayeuna bagong eta teh ngareles leungit teu pararubuh, bisa jadi lain bagong sambarangan. Dalamun bagong asli mah beunang katempo ka mana inditna. Aduh Gusti Prabu, nah leres ieu teh Gusti anu parantos nyandak mitoha abdi, cek Mang Komod waktu harita ngagerantes kitu dina jero hatena jeung langsung nanya kawas kahareupeun langsung Raja Bantar Gede ngantang tuna moal aya jawaban ngan saukur nerka-nerka sorangan. Tapi telila Mang Komod teh nyarita deui bari muterkeun ka sakabeh warga anu waktu harita geus beuki ngalobaan rek babantu sagala rupa anu rek diayakeun dina waktu harita, khusus nama hayang ngabeberes tempat keur tahlilan mulai engke peuting. Hatur nuhun wargi-wargi sadayana, hatur nuhun sakali dihatur nuhun. Da kumahanya, aduh bingung nyaritana ge bingung, tapi ayeuna mah kuring mangan saukur bisa nganuhunkeun ku sabab sadaya wargi-wargi teges saya pisan ka kuring sakula wargi. Hatur nuhun ngan eta anu bisa diucapkeun ku kuring ayeuna mah, cek Mang Komod waktu eta ngan saukur bisa nyarita kitu kulantaran kacida bingungna baluang sagala rupa jeung deui beuki gede dina hatena teh boga prasangka bisa jadi mitohana teh dicokot jadi tumbal Raja Bantar Gede kulantaran ngadenge bagong leungit teu pararubuh. Cek Mang Inai eta anu dina waktu ayeuna aya dina pamikiran Mang Komod. Nya teu naon Mang, teu naon geus jadi kewajiban urang teh silih tulungan teu jeung tatangga mah rek sadeui. Boga dulur ge ari jauh mah moal ujug-ujug nulungan tetep bae, sagoreng-gorengna tatangga tetep aya naon-naon mah tatangga heula anu teh heula nulungan atawa ngabantu sagala rupa teh ulah hariwang Mang, ulah hariwang. Cek sakabeh warga pada nyararita kitu. Atuh geus kitu mah sagala rupana dilanjutkeun Mang Komod oge waktu harita jeung Mang Kodir samemeh balik ngadatangan makam. Di makam teh ngajanteng ari Mang Kodir mah ngadonga, ngan ari Mang Komod mah teuing kumaha waktu harita ngan saukur ngajanteng ngahuleng komo deui manehna mah waktu harita ingat kana larangan Raja Bantar Gede ulah maca kalimah-kalimah nanaon deui boro-boro ting buca baca ngadeuketan jalma anu deket kanu kawasa oge ulah. Atuh waktu eta telila cicing di eta makam teh terus balik deui. Aduh karunya teh si Aki jeung sirininya, aduh Mang Akang, aduh pabaliut bae ngomong teh geus Mamang geus Akang aya bae da bagas beda Akang teh bakal cegut sakedeung di oge. Cek Mang Kodir waktu harita nyarita kitu bari garo-garo kana sirahna kulantaran ngomongna can bener sakapung Mamang kene sakapung Akang. Lah arek ngomong naon oge karep teuing, rek Mamang rek Akang saburo teuing Kodir. Tapi ayeuna mah maneh rek ka imah mitoha aing deui atawa rek balik heula jig
anu puguh mah kudu balik heula eta sagu bisi kalah katengeunang ke lila teuing mah jig anterkeun heula engke balik deui bisi rek mantuan sagala rupana mah cek Mang Komod. Waktu harita nyarita kitu sanggeus nepi deui ka hareupeun imah mitohana nya kuring barek balik heula Mang hampuranya lain teh hayang babantu tapi heueuh bener sangu keur anak pamajikan kuring bisi kalah kabasi lila teuing mah tembal Mang Kodir bari unggut-unggutan sanggeus kitu mah gewat mawa sakabeh barang-barangna ninggalkeun imah mitoha Mang Komod. Sedengkeun Mang Komod waktu eta nyaritakeun sagala rupana jeung ngabejakeun bawaan barang-barangna anu ayeuna geus aya di imahna jeung di waktu eta manehna teh nanyakeun waragat anu geus dikaluarkeun ku Mang Una jeung warga beak sabaraha anu dipake mulasara mayit mitohana. Ku Bisarmi teh dicaritakeun langsung dibayar sanajan Mang Una jeung sakabeh wargana nolak ku Mang Komod teh dipaksa dibayar kulantaran ayeuna mah geus loba duit. Atuh Bisarmi jeung sarta anakna kacida bungahna barang ningali Mang Komod balik teh mawa duit ngan kacida bingungna sabab ngan saukur 22 peuting tapi bisa mawa duit loba kitu. Tapi dina waktu eta can nyarita ku kumaha atawa nanya Bisarmi teh kulantaran teh enak loba jalma. Atuh geus beres malik-malikeun duit anu geus dipake mulasara jasad atau mayit indung bapana Bisarmi. Mang Komod teh ngaharewos ka Bisarmi, Sarmi kudu balik heula maneh teh sabab ditu loba dahareun bisi basi bawa ka dieu sakalian keur anu ke ngaduakeun bapa jeung mamaneh cek Mang Komod. Waktu harita ngaharewos kitu nya keun Kang ku kuring bakal dibawaan ka dieu atuh ari aya mah tapi kuring teh kacida herana nah Kang teh boga duit di mana kuring eta mah duit kacida lobana kitu. Harita Bisarmi akhirna mah nanya kitu tapi diharewoskeun kana ceuli Mang Komod. Masalah eta mangke urang obrolkeun deui ayeuna mah teh enak loba jalma ulah tu nyatanya kawas kitu kudu santai ke sagalana oge dicaritakeun ku Akang jeung deui kaharepna teh maneh teh boga pagawean anu kudu dijalankeun ngan can waktuna ayeuna mah diobrolkeunna kudu ieu ngobrolna kudu secara nyantai cek Mang Komod. Waktu harita nembalan kitu atuh Bisarmi teh unggut-unggutan sanajan penasaran teu wani tu nyatanya deui kulantaran beuki loba warga anu rek babantu. Teu karasa waktu teh nyerelek kacidat terehna Komod deui waktu eta teh geus sore jadina waktu magrib teh geus kaliwat atuh warga-warga lembur ting burudul daratang rek ilu tahlilan ngadoakeun indung bapa Bisarmi. Dina waktuna tahlilan dimimitian teh Mang Komod guling gasahan kulantaran waktu harita awakna kacida panasna ngadenge ayat-ayat suci Al-Quran dibaca ku lebe jeung sakabeh warga. Atuh kulantaran geus teu kuat Mang Komod teh langsung kaluar teu bebeja ka anak pamajikanna. Aduh geuningan kawas kieu awak teh nah ini panas-panas teuing ngadenge warga anu maca ayat-ayat suci Al-Quran. Aduh panas asa kapeuleum awak teh eta anu digerenteskeun dina hate Mang Komod bari terus lempang beuki jauh ninggalkeun imah mitohana terus manehna teh nuju ka imahna kulantaran bener-bener geus embung ngadenge saeutik-eutik acan cara anu keur maca tahlil tahmid jeung sajabana. Sedangkeun Bisarmi jeung anakna waktu eta kacida bingungna kulantaran rek aya anu dicaritakeun ka Mang Komod tapi waktu eta Mang Komod teh geus eueuh ti gigireun maranehna jeung deui teu kanyahoan kulantaran duanana keur husyuk
ilu maca tahlil tahmid jeung sajabana sarta bapak maneh teh ka mana sarta geuningan ngeraos teh para rukuh teh bebeja heula ka mana bapak maneh sarta cek Bisarmi nanya kitu bari neuteut ka sarta anu culang cileung kulantaran manehna ge neangan atuh teuing mak teuing da cata oge tadi teu ningali aneh bapak mah kudu keras kitunya nah ka mana aneh heueuh nah ka mana nya aduh Gusti akang datang ku datangna geuningan ilit-ilitan teh ngomong heula kapan keur tahlil ieu teh aduh Gusti na ka mana nya bapak maneh cek Bisarmi bari terus nangtung ulayang koloyong keluar neangan ka ditu ka dieu tapi teu katebong aduh Gusti akang cek atuh ari rek ilit-ilitan teh bebeja heula mitu bingung kuring teh cek Bisarmi bari terus-terusan lelempangan neangan jeung nanyakeun ka jalma-jalma anu aya di luar eta imah teuing bi teu apal da kuring mah teu ningali entu teu ningali keluar nya henteu kuring aya teu ningali barang ngandenge jawaban sakabeh warga kitu Bisarmi beuki bingung bae kulantaran kuruna mah lamun keluar pasti aya nu nempo tapi geuningan di imah eueuh hah nah akang di mana lewatna keluar dak pantotengan caukur hiji di hareup hungkul di tukang geus puguh teu dibuka ditolak jaba oge lamun ilit ka tukang mah meureun ngaliwatan kuring heula nah ka mana lewatna akang teh waktosna ka bujeng Syekh can urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan mangkomod ka hareupna ayeuna oge geus ngarasa teu geunah ngadenge jalma anu maca tahlil tahmid jeung sajabana jeung deui nah bakal nyaluyuan atawa ngarojong Bisarmi teh kana pagawean mangkomod lamun engke mangkomod geus jujur manehna muhit ka siluman babi cag urang kantungkeun heula dugikeun ka dieu insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.